ulah ayeuna nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah aduh lain aduh oke geus panen da ayeuna mah karek oge ceb atuh oh eta mah geus dibikeun ka batur geus aya deui mah dibikeun ka maneh naon teh maksudna gitu ini mah ting bener ting henteu ai maneh saha ngaranna tuh saha alit oh lain ini namis leuk saha ngaranna maneh teh